Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa nabihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma ighfir fa innaka khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal kiram, pangatulaku pambuka acara anu kusimkun dipihormat al-mukarramun, para asatidz, tokoh agama, para hujjaz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus sesepuh yang masjid anu kujisimkun dipihormat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpah terlahir kajunjungan urang sadayana, panutan urang sadayana, wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, urang sadayana dipercantan keneh ku Allah, dipaoskeun yuswa dugi kana wengi Senin sakumaha biasa. Tiap pada maghrib di masjid disediakan pamasan rutin kalayan urang alhamdulillah tiasa maksakeun hadir sing jantan wasilah para wasiswa waris salalehat diangge bakal ibadah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, naraskeun kajian Sulam Taufik halaman 30 pangluhurna mangga tinggal. Bismillahirrahmanirrahim.
As-salisu ari nomor katiluna al-qiyamu eta ngadeg tati nangtung sami-sami keneh fil fardi dina salat fardu lil qadiri pikeun jalmi anu kaduga ar-rabi'u ari nomor kaopatna qiraatul fatihati eta maca Fatihah bil basmalati kalayan naos bismillah wa tasdidatin sareng naos pirang-pirang tasdidna Fatihah wa muwalatuha sareng tuluy-tuluyna itu Fatihah wa tartibiha sareng tartibna itu Fatihah wa ikhrajul hurufi sareng ngaluarkeun pirang-pirang huruf mimma kharijiha tina pirang-pirang tempat kaluarna itu huruf wa adamul lahni sareng teu aya cacadelan al muhilli anu nyacat bil makna kana makna wa yahrumu sareng haram Allahnu cacadelan alladzi anu lam yahil anu henteu nyacat wala yabtulu jeung teu batal itu salatna atas di logatnya urang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah mapain kakiatan kalancaran kasim kuring kangge ngajelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, salajengna rukun salat nomor katilu teh al-qiyam. Non ari qiyam ngadeg nangtung. Wa syuruhu jeung ari syarat ngadeg al-i'timadu eta ajeg. Kedah ajeg nangtungna lah kade ulah nyangeyeng ulah dengdek kitu nya nyangeyeng ge sana mah sangan kilang sampurna syaratna kedah naon ajeg latihna kajalmi anu naon anu sehat anu gering mah bongkok da moal bisa atuh diajegan ge nya laras teu kajalmi anu sehat wayahna sholat nalika urang sehat kedah barita Pak jadi rukun sholat nomor katilu rukun sholat teh nyaeta nangtung dina sholat fardu kajalmi anu kaduga nangtung sakali deui rukun salat nomor katilu nangtung kajalmi anu kaduga nangtung dina salat fardu berarti wa kharaja kaluar anil qiyami tina kalimah nangtung naon al maradu geuning
ari anu teu damang mah aya rusuh ku agama oge. Teu damang mah mangga selama teu damangna masih keneh emot, masih keneh ingat wajib keneh salat. Ngan wa kharaja didinya kaluar tina kecap al-qiyam teu kaduga bari nangtung heg salat bari diuk. Kumaha salat bari diukna nyaeta bari iftiros tarikna teh. Iftiros Pak. Ari iftiros teh calik dina tasawuf awal sapertos kitu tah. Praktek salat bari tak calik teh. Lamun teu kaduga bari calik model kitu make kursi. Ngangge kursi Pak. Sapertos Pak RW nya ngangge kursi. Rukuna sujudna atas wae kitu tah. Nya. Tadi pisan simkuring ka 3:30 ngalongo perencangan silaturahmi sareng katua rencangan aliana. Nah pas ka itu teh hayang ceurik Pak abdina ya Allah naha eta rencangan teh dampalna ngediteuteup hiji Pak ya Allah nu hiji deui ramona jempolna nu tuluy naonna nyariosna geus teu bentes Pak. Aduh ya Allah yang ceurik Pak sabaraha taun teu pernah atunya kadina nek silaturahmi. Nah pas kitu anjeunna ngaguguk ceurik Pak ku abdi ditaros kumaha salatna gitu ya Allah abdi geus teu kuat aya ceurik tapi saya ngomong atuh ka aya kitu tanya wayahna sanajan anjeun geuring kieu salat mah wajib pan aya katerangan teu kaduga bari nangtung bari diuk kitu ya Allah Pak pernah tadi sering aya iraha muludan di ente cenah oh malam anu rek datang heg ka dieu nah nya resep we loba mustamina jeung muah domba cenah gule di mah geus lila-lami Pak teu pernah tadi ya Allah yang ceurik Pak nya tanya geus kawin can ai teh acan cik mana teh jadi mana nu ngurus anjeunna Pak ya Allah sedih Pak asli Pak can kawin usiana lainna tahun 70 geus 50 tahun langkung Pak patuan SMP wayahna salat ceurik Pak dikitukeun ka abdi teh ieu teh hiji pepeling ti Allah ulah jadi putus asa anjeun masih keneh emot tetep salat tadi ajak kabeli wah ngopi we anjeunna mah teh ngopi daduaan abis sabigadinya tah kitu Pak. Jadi upami aya jalmi jag-jag jalika salat wayana bari tatih Pak bari nangtung lamun bari calik mah lamun aya udur wa kharaja kaluar tina kecakiam al-qu'udu pe calikna sapertos calik tasahud awal iftiros Pak teu mampu ku iftiros make kursi lah make kursi bari eta tatihna anu nuju jag-jag teh kada naon ajad tatihna ulah nyangeyeng komo naon dendeknya lah sing ajeg iktimad lah sing kiat ajeg jantan dukun Pak aya keneh lamun teu mampu bari cari Islam teu ditahrifu tetep salat mah wajib Pak lamun teu kuat urang salat bari calik aya keneh heg salat bari nyangigirna ka paling mana ka paling aler Pak kieu tah upami nyangigir ka paling kedol makruh
kapari kaler kita salatna. Pernah ke bapak salat bari cari? Oh acan, alhamdulillah berarti sehat. Alhamdulillah. Pernah salat punya gigir? Gak pernah berarti sehat. Alhamdulillah. Bakating wajib-wajibna salat kekuat bari nyangigir aya keneh perintah salat haek bari naon islan kok naon ari islan kok nangkarat posisi nangkarat kumaha nah dampal di wetan ada dampal di kulon posisi nangkarat dampalna di kulon Pak jadi da kitu upami juga teh mayun ka kulon pangitunya upami posisina dampal ka mana kawetan munurakeun jadi kawetan tuh teu mampu bari nyangigir bari nangkarat teu mampu bari nangkarat ku kicep panon tah bakat yang wajib-wajibna salat jama geuring wajib keneh salat kecuali geus teu aya naon teu emut eta mah teu kapal teu takrif Pak ari masih kena jar-jar sehat mah wajib kumaha nangkoskeun nyariokeun eta jalma teh sehat senang sadar gampang Pak seeta geuring sehat sadar jeung teu sadarna asongan duit we keur geuring teh kieu duit teh kikian parepat-parepat hudang teh harudan sadar wajib kene sholat wayahna tuh Pak nu geuring ge wajib sholat ieu mah kadang-kadang ngejab-jab ke sholat naudzubillah apa Allah bakal maparinan hiji naon panyepret jalma nu ninggalkeun sholat aya 4 golongan hiji golongan jalma nu ninggalkeun salat teh sabab ngurus hartana loba hartana bunghar ketika codok tinggal igel marajula ngalepaskeun peusik ngurus harta jadi tinggalkeun salat engke di akhirat hasyara bakal dikumpulkeun ma'a Qaruna jeung si Qarun Pak harus si Qarun mah paeh lagi jeung hartana dikuburnya berarti eta jalma nu ngurus harta keur di alam dunia jadi ninggalkeun salat mau tidak mau ke di akhirat bakal dikumpulkeun jeung si Qarun Pak kedua jalma ninggalkeun salat ku sabab sibuk ngurus kerajaan mundi urang naon presiden gubernur lawan deui si gubernur menteri gubernur wali kota bupati camat camat kepala desa lurah tos lurah naon RW tes RW RT nya kusabab ngurus jabatanana wani ninggalkeun salat maka engke dikumpulkeun hasaro ma'a Firauna jeung si Firaun tah nu pejabat ngurus jabatanana jadi poho ninggalkeun salat jeung Firaun di akhirat dikumpulkeun naudzubillah summa naudzubillah ari Firaun teh hiji jalma anu naon anu takabur Pak seorang raja jeung seorang penguasa bari anjeunna beunghar ngan dipake teu bener jadi rajana jeung kabeungharana na intimidasi ka masyarakat nu teu milu kapuring di paehan nu teu milu kapuring di jauhan itu tah Firaun mah tah lamun aya pejabat anu namina pamimpin tadi teh awan ninggalkeun salat ku sabab ngurus jabatanana wayana ieu geto mau tidak mau dikumpulkeun jeung Firaun nomor katilu bawahan raja naon bawahan raja teh lamun dina mah patih
lamun hanapan presiden naon menteri udahnya, lamun di bupati, lamun di wali kota asda sekda kusabab ngurus jabatanana pokokna salat wayana bakal dikumpulkeun jeung saha haman eta teh orang-orang naon patih anu naon anu jahat ya, jahat tah nomor kaopat jalmi anu ngurus dagangan jadi ninggalkeun salat wayahna bakal dikumpulkeun jeung Ubay bin Khalaf tajir kupal Makkah jalma nu beunghar di golongan kafir Mekah naudzubillahnya netara salat bakal dikumpulkeun tah jeung anu opat golongan aya anu miskin tara salat jeung saja dikumpulkeun nya ya nu ya Allah nu beunghar mah bisa keneh aya naon ayana kaburkeun ku sabab beunghar teh salat pejabat kadang ayana apa pernah kaburkeun ku sabab jabatan ya makismin ya Allah teh salat sansara dunia jeung akhirat naudzubillah summa naudzubillah ya Allah. Teruskeun jantan nomor 3 rukun salat teh nangtung ka jalma nu kaduga bari nangtung urang geus salat teh sehat jajan insyaallah Pak bakal jadi nyanat naon sehat kana salira urang salat sehat bari nangtung nambihan kasehatanana. Ar-rabi'u ari nomor kaopatna qiraatul Fatihati naos Fatihah bari naos Fatihah teh hiji basmalati naos bismillah al-bismillah teh pan ayat hiji sadayana Fatihah teh sabaraha ayat 7 ayat berarti jadi wajib Pak maca bismillah dina salat mah pan dina hukum Pak punten maca bismillah hukumna hiji aya nu wajib kadua aya nu haram katilu aya nu makruh kaopat aya anu sunnah maca bismillah hukumna wajib keur salat dina salat aya Fatihah Fatihah teh kalabatkeun rukun kauli la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab teu sah salat lamun jalma teu maca umul kitab suratul Fatihah berarti wajib baca Fatihah ari Fatihah ayat kahiji bismillah jadi wajib ta maca bismillah dina salat hukumna upami mudagana hukum maca bismillah hukumna wajib keur salat kadua maca bismillah hukumna sunnah mana bade ngaleueut bismillahirrahmanirrahim sunat eta bade tuang sunnah bade midamel pada melan anu sae sunnah nah aya kisah jalmi anu ngawitan pada melan dikawitan kus bismillah jantan berkah Pak kisahna aya pan seorang suami istri saling ngupingnya anu mana istrina salehah getol kana kasayanana tapi sobar eta si istri teh kana pilakun jadi salaki kiran sae istrina salihah salakina kurang soleh eta si istri teweleh di mana bala midamel hiji pada melantai selalu dikawitan ku bismillah rek ngopel bismillah rek sasapu bismillah rek masak bismillah kadengin ku salakina maklum salakina kurang hade teh ya atuh cerina teh pusing dah ngan hayo ngucapkeun kitu maklum kurang sae salakina sobar pamajikanna keur bicara ge teh daekeun eureun maca bismillah we pamajikanna teh dicoba ku salakina teh naon salakina nyanak dompet tina lomari gieu dompet dibalidogeun kana sumur
geus dibaledogeun salakina manggil ka pamajikanana teteh ayeuna aa ka dieu datang nyamperkeun ka salaki pamnyokotkeun dompet dina lomari mangga aa gini di lomari canduankeun dibuka lamun teu dimimitian ku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dibuka dompet aya dibikin ka salaki gogodog bingung salaki pan memeh nate kukuring teh dibaledogeun ka sumur nah buat jadi aya teh baseuh cek pamajikanna aa kunaon jiga anu aya masalah henteu kunaon aa lain memeh nate eta teh dompet teh ku teh hampura nya dibaledogeun ka sumur tapi bet jadi aya si mana horeng eta salakina rek muji erek ngagogoreng jadi pamajikan laku lampah kitu ayeuna ku Allah dijaga Allah enggal miwarang malaikat hei malaikat biru cokot eta dompet ulah wara tepi kana cai simpan dina tempat asal tah eta apa berkah naos bismillah. Dua katilu anu makruh maca bismillah naon rek udud bismillahirrahmanirrahim cekes nya saposa bismillah teh apa ngotarannya makruh nya makruh ngan dina kitab aya deui contona teh maca bismillah hukumna makruh teh dina nalika salaki rek nempo bobogaan pamajikan dibuka we bismillahirrahmanirrahim bray katingali makruh tah nya ulah maca bismillah tapi lamun rek sapa temen jeung bojo bismillah sunat rek sapa temen jeung bojo bismillah sunat rek sapa temen ngan ari neuleuh ulah maca bismillah nya ieu mah rek neuleuh bismillah ulah makruh kadeta nya tuh geuningannya lompat kana hukum aya bismillah oge Pak nu kaopat hukumna maca bismillah teh haram naon rek nyolong barang batu rek kabangsat nya jam 12 jam 1 jam 2 peuting batur masare tibra si eta mah kalalang kuriling neangan kanang hayam capeun teh capek sin aya hansip sin aya rona ge eueuh asteunanya nya ayeuna meunang kadang hayam bingungeun kumaha ieu supaya ulah gandeng newak hayam geus dibuka pantona dibongkar nganewak hayam maca bismillah bismillahirrahmanirrahim kadawak dicekal sukuna dicekal huluna jadi tegandeng eta maca bismillah dipake kana doraka hukumna haram moal meunang ganjaran nah dipake kana dosa makana ulah reset urang nalika midamel hiji padamelan anu sae kada diawal dengan bismillah meh jadi ganjaran gitu tah kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam setiap padamelan anu ngagaduhan nilai sae di mana dikawitan teu dimimitian ku bismillah maka eta padamelan teh putus sareng cacad harti putus moal aya ganjaran cacad kirang sae padamelan anu sae teu dimimitian ku bismillah jantan cacad kirang sae putus moal aya pahala ana kawitan ku bismillah tah jadi ngaos Fatihah teh ma'a bismillah sarta bismillah teraskeun wa tasdidatiha sareng ngaraksa kana pirang-pirang tasdidna Fatihah aya sabaraha hiji tasdid Fatihah arba'a asyara
aya ihda asyara ketang aya ihda arba'a ke tinggal di tengahna arba'a asyara aya 14 tasdidnya musaddad ari musaddad teh banget berarti kedah dibangetkeun kapungkur mah abdi teh acan ngaos nyebutna teh sanes tasdid naon tasdidnya ngangge naon ngangge jim tasdid salah lain tasdid nu nama tasdid musaddad kapungkur mah nya tasdid we nyebutna teh apa dina ilmu tajwid aya huruf anu ditasdidan hukumna kabagi dua hiji aya musaddad goer gunnah kadua aya gunnah musaddad upami musaddad goer gunnah tasdid anu aya di luhureun sariati mim jeung nun eta kada di tasdidan contoh seperti marabba Rabbi, Rabbu, tasdid musaddad eta ay musaddad banget goer gunah teu make gunah dinata batta, batti, battu, ajja, aji musaddad banget aya deui tasdid teh cicingna dina luhureun nun jeung mim gunah musaddad ari gunah suara anu harus nyium jangung asup karena irung asup wa gunna miman sumanunan sudida wasami kullahar pagunatin bada kana mim nun anu ditasdidan koma podo ngaharuskeun digunahkeun gunah teh suara anu asup nu ngahian nyadekana irung asup sopa dia nun ditasdidan inna colok ilung oh ada gunahan da guna mah lebat kana irung sum in aina dina robba robbi oh da aya gunaan ya makana musaddad itu adalah banget tadina tasdid dina suratul Fatihah kedah diaos pa tasdidna teh margi upami teh diaos jantan robah maknana kedah diaos eta tasdid anu dina suratul Fatihah 14 teh Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tasdidnya tasdid middin eta mah dinada tasdid kedah diaos benten pa upami jami anu ngaos tasdid jeung teu diaos tasdidna data kopengna teu raoseun nya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuh oh tasdidna upami aya tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kedah dijaga diriksa tasdid dina suratul Fatihah teh terutama kamurang kali anu nuju belajar guruna pasehatkeun we ngadidik urang kali dina ngucapkeun kalimah nu aya tasdidan Ar-Rahmanir Rahim ulah diayaikeun kumaha yai Ar-Rahmanir Rahim salah tadi salah
maliki yaumiddin. Ya Allah, ada imam murid lagi budak senah kamu budak napa budak mah hese dibenarkan ku kolakan dan cekuluna itu pasti bakal nurut ya gitu leres dewa tekeng diayaikeun naos Fatihah anu ayat tasdid dan awas tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rahmanir rahim tasdidahnya wa mualatiha sareng dina ngaos Fatihah teh kedah tuluy-tuluy nana tuluy-tuluy teu kaselan ku aosan dikir anu sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedah mualah ayat kahiji sambung kana ayat kadua ngalangkungan qiraati qat'ul kulli dieureunkeun saayat-saayat itulah aosan surat Al-Fatihah anu diaos ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saayat-saayat eureun Bismillahirrahmanirrahim summa yaqifu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu ta'asan rasul pa dina salat mas Fatihah teh saayat-saayat dina kitab dina kitab Bajuri ayat keterangan ieu Rasulullah nalika salat nos Fatihah teh qat'ul kulli dipotongkeun dieureunkeun saayat-saayat kan aya nu waslul kulli aya anu qat'ul kulli ari waslul kulli mah diwaslkeun sadayana eta mah disambungkeun ayat kahiji kana ayat kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Naon tah namina? Waslul kulli. Aya nu kieu qat'ul kulli lain, waslul kulli lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah buat ilmu tajwiddah. Sabab lebat kana wasul quli lain qat'ul quli lain. Upami ayat di qat'ul quli eureunkeun tiap ayat akhir ayat upami ayat di wasul quli disambungkeun kana ayat anu kadua. Nah itulah Pak asal satu Fatihah dan ari dina tarawih masuk di wasul quli nya wasul quli sabab lamun di qat'ul quli moal payu tah nya moal payu imam tarawih salat tarawih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim can ge beres Fatihah eta barudak lain salat isya imam ieu mah tarawih na demo nya mangga qat'ul quli wasul quli ilmuna kapendak ngan ulah kos tadi teh wasul quli lain qat'ul quli lain. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gancang tapi teu make ilmu na lepat. Hadirin rahimakumullah wal mualah. Naon surat Al-Fatihah teh kedah tuluy-tuluy. Salajengna wa tartibuha sareng kedah tartib. Naon ari tartib? Payunkeun anu teu payun, panderikeun anu panderi. Nu teu payun ayat kahiji bismillah, nu panderi ayat Fatihah ghairil maghdubi alaihim walad dolintah eta tartib keheula kana teu heula.
wajib Fatihah tartib. Lamun maca Fatihah teu tartib sanajan kabaca kabeh ayatna teu sah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim. Kabaca kabeh nanti tartib teu sah. Syarat mutlak kedah tartib. Fatihah wajib tartib. Fardu wudu wajib tartib. Rukun salat wajib tartib. Naon anu teu wajib tartib? Naon teu wajib tartib? Maut. Lamun maut wajib tartib panggeulana nu maut saha? Aki-aki nini-nini. Geuningan aki-aki loba keneh nu araya di alam dunia nini-nini para muda ti hareula maut. Itulah maut teu tartib. Terus teh teu tartib nu ngora ibadah ulah ngadaguan kolot. Maut mah teu tartib bisi kabul isdet kitu tah. Engke we ngaji mah geus kolot, tapi moal kana kolot. Engke we ngaji mah geus pangsiun, boro-boro Allah geuningan teu aya. Tuh nya. Para bapak ya Allah, abdi ninggal dina kisah jalmi di alam kubur hoyong aruh di ka alam dunia Pak. Hoyong aruh di ka alam dunia alatan eta jalmi teh hanya kalun baheula kelima teu ngamanfaatkeun sesa umurna nyuhkeun ka Gusti uyeukeun di abdi ka alam dunia. Kalau miteuing we sajam ku abdi rek dimanfaatkeun eta anu waktu sajam teh rek dipake ibadah baheula abdi keur waktu di alam dunia teu ngamanfaatkeun sesa umurna. Kalau diuyeukeun mah ka alam dunia tidak ada maaf bagimu rasakeun we beureun kitu nya eta teh nu maot Pak hayang ka alam dunia deui rek ibadah da baheula hanya ka teu ngamanfaatkeun sesa umurna. Ayeuna urang dipercanten keneh ku Allah halarirup keneh jalmanan keneh Pak ulah nyerah engke ka hanya ka pada waktu ayeuna urang ke di alam dunia teu ngamanfaatkeun sesa umurna. Waduh hanya kana luar biasa Pak ke di akhirat sedihna masya Allah. Mangkading di akhirat Pak ninggal dina keterangan dina bab poe kiamat hiji moal aya borang moal aya peuting cenah mah. Wallahu a'lam utawa moal aya borang moal aya peuting. Kaduana babales lungsur di akhirat mata moal aribadah deui moal arusaha deui kantun ngantos babales. Masya Allah Pak eta keterangan dina bab akhirat Pak poe akhir numawi urang manfaatkeun sesa umur ayeuna Pak. Pan ukuran sapoe di dunia jeung di akhirat tebih Pak. Cuma moal aya Senin Salasa deui Pak di akhirat mah. Poe nu terakhir di alam dunia poe kiamah moal aya di poe ka dinya. Moal aya peuting moal aya burang masya Allah Pak keun yang nguping lagi nya. Makana teh ayeuna persiapkeun jang mayunan eta Pak. Ulah dugi ka urang teu ngamanfaatkeun sesa umur ayeuna Pak di angga ibadah bisi nalangsa Pak. Sapoe di dunia ukuran di akhirat fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Ukuran teh sapoe teh alpun ari alpun sabaraha? 1000 aisana tahun berarti sapoe sarua jeung 1000 tahun. Jalma dolata ninggalkeun salat siksaana ge langgeng pannya beres teh langgeng 1000 tahun bayangkeun sapoe ieu teh salatna satahun teh kumaha masya Allah. Tapi lamun ditobatan mah insyaallah bakal Allah ge ngahampur asa bener tobatna eta kodoan insyaallah. Para bapak hadirin rahimakumullah kedah tartib Pak. Terus wa irajul hurufi mimma gharijiha kedah ngaluarkeun huruf Fatihah dina tempatna disebut naon mahorijul
huruf aya a aya a aya a aya a di mana a di mana a eta makharijul huruf aya sa mah naon tungtung eta digegel sa upami sin rada kalebat sa aya sya tuh nya itu namanya makharijul huruf hamjun fahaun summa ainun khaun muhmalatani summa ginun khaun hamzah jeung ha ain jeung ha cecekan tambah dua khogin pada dicecekan huruf halak idhar patah makharijul huruf imah ayat kitabna namina jarjariyah Pak khusus mendalami tentang makharijul huruf Pak simkuring gaduh rencangan Imam Masjid Agung Pak anjeunna ahli qiraah ngayakeun Pak naon ngayakeun kajian tentang jarjariyah makharijul huruf anu ngararajina ge barudak mah Allah sarepuh nya pemuda aya nanti seunteung kumaha kaluarga kumaha kaluarga ta ieu luar biasa Pak aya nu ngatur makana dina Al-Qur'an aya jaringan gambarnya tenggorokan dina Al-Qur'an jilidna aya gambar tenggorokan dina tenggorokan eta teh aya huruf-hurufna nyata eta teh tempat kaluarga teh dinya tah wa adamulani al-mukhiri bil makna Fatihah ulah dicadel-cadelkeun doraka kade ulah dan lagi Al-Qur'an mah aya khususna naon ragamna hiji aya bayati aya husaini aya nawan aya hijajnya aya soba aya jawab ibu naon paragi ragam ngaos Al-Qur'an dicadel-cadel haram hukumna temenan atanapi diistihja digogoyonkeun iya kana budu wa iya kana nasta'in barudak osok aya lagamna Al-Qur'an mah khusus ulah Sunda dibawa kana Al-Qur'an ta eta min makharijiha wa yahrumu Allah nu haram cacadelan tah haram cacadelan dina naon dina asal Fatihah tapi la yabtulu cemata ke ngabatalkeun ngandoraka we nyadar-nyadikeun naon Pak Fatihah tuh aya aturanana nya al-khamisu aya nomor kalimana atau sakapa cirian dah al-khamisun dina bab rukun salat kana nyapanya hadirin rahimakumullah mudah-mudahan ya keterangan aya manfaatna laresna tina keterangan agama upami lepatna aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kaharta sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat biasa diamalkeun ku urang sadayana mudah-mudahan wasilah urang haladir dina majlis sing kenging keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mangga urang pungkas ku doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rasuh wa salahal jasad wal ruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.